Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jeung sajama ahabba anu mikaresep yeunnan man kana kaca. Awasahson atawa kanijama jamilan anu alus maluk mukase. Ahabba kang mikaresep yeunnan hawaso kapirang-pirang jam utang pikeun kuyung malikan. Kapirang-pirang jam utang pikeun malikan. Wa quddamahu dan kapirang-pirang ladena yen malikan. Wahaban demi karesep ye'man man kajam. Ahaban demi kacinta ye'man yang dekat amalikan. Illa anau air saya telah kalakuan jenting yum tahan esa dicoba naon al-hubbu jika cinta bil muqabalati di wujudin nasi bil muqabalati dibandingkan. Nah bandingan teku dibandingan. Diwujudin nasi ku pirang-pirang bagian awak. Wa qaliya limu jeung kadang ngalindingi hubbu dihaya sulayam kok kepirahan terseprina tipikan awak naon albun bagian illa imma ayat perkara wa anu ariyuma albun mahbubi eta bagian anak anu dipikatin tak wa anhu ambar qawluman qala wa anu sareng tina ieu Qadiyal libu Abarok nabasakeun naon qauluman ucapan agama konsep yeman uridu lampan uridu ngamaksud kuring wisalau kana nepungan mahbub wa yuridu jeung ngamaksud ieu mahbub hadri kana ninggalkeun kuring Patruku tulini nyalakeun kuring kana perkara uridu anu ngamaksud kuring. 5 karana perkara yuridu anu ngamaksud ieu mahbub. Wa qaulu man tadi wa abaro anu abaro qaulu man wa qaulu man ucapan jama orang ucap ieu man. Wama lijarhin lapan wama lijarhin. Wama jeung jaya lijarhin ayat lapan pikeun satu. Iza ardokun di mana-mana ngaridokeun. Nyen salam pikarido. Iza ardokum di mana ngaridokeun ieu jarhin hukum kalanjeun kabeh. Jaya naon alamun nyeri. Wa qad yakunu jeung terkadang kamuktian naon al-hubbu cinta. Dihae tu yatruku eta sekira ninggal keun ieu mufid adamu bihi kusabab hubbu ba'da hududi kana sapalina terancang bagian guna ba'din teu kadeu. Aman sa pertiga asmahu anu murahan apalagi murahkeun. Naonat suatana eman di ayu syafiro kana yang marokkeun ieu eman mahbubahu kang dipikatin sakuman jenis timali setengah harta eman. Au fi sulusi atau seperti ieu malihi au fi usuri atau seperti 10 ieu malihi. Pama qadiru amwali mawazin wa mawhabbati. Pama qadiru amwali ari terancang ukuran terancang harta banda mawazin wa mahabbati etap terancang timbangan dikacinta. Lamun loba dibikeun gede cintana saeutik nu dibikeun harta banda saeutik cintana. Komo lamun henteu dibikeun harta banda henteu cintana. Illa tuqafu karena dikanyaokeun naon darajat wa mahbubi darajatna aja melipikan cinta illa di mahbubin ainku perpolitika cinta itu karena ya truku anu ninggalkeun fi muqabalati naon darajatu mahbubi illa di mahbubin ainku perpolitika resep
yatruku anu ninggalkeun. Yat mereka mayat yatruku anu ninggalkeun ieu musib si muqabalati dina ngabandingan ka ieu al-mahbub ka hiji al-mahbub. Pamantan saja istagroku anu niakeun naon al-hubbu jami apa bi kana sakadena atanaman lam yamko tah maratap naupikeun iman naon mahbubun anu pikaresep siwahu anu salian si itu kal mahbub alayum sikwa atau tengah kara ieu mandina sisi dan awakna man saya kana kana hiji perkara. Contoh misli Abi Bakrin sampai bakar estimasi Rino karena setuna Abi Bakar lam yakluk setuna Abu Bakar inasikan saya Abu Bakar ahlan kana alik wala malan jeung sekarang tabana. Pasalama lima serangkian ia Abi Bakar ibna Tauqa putra Abu Bakar allati anu ya lati ibn Qurratu ayani eta penyelidikan pangan penyelidik kabungan. Qurrat ini eta kabungan panama Abi Bakar. Nyata Siti Aisyah saya itikahkeun Rasulullah. Wabazala jeung masrahkeun Abi Bakar jami'a malik kana sakabehna Abu Bakar. Qala ngadaul sa Ibnu Umar radhiyallahu daya nama Rasulullah. Waktuna Rasulullah salam jalisun liu wa indahu jeung eta dekeun Rasulullah Abu Bakrin ari Abu Bakar wa alaihi jeung tapi luhureun Abu Bakar abaatun ari simut qad khallalaha anu estu nyemet jadi nyemet kepada tarikan yeun itu tah jadi semat apit Qad khallalaha anu estu nyemet ieu Abu Bakar hak kana abah ala sadrihi kana dadana Abu Bakar bi khilalin ku semat dina waktuna ieu dina waktuna ieu benar salam jadi sunna dina waktuna ieu jalisun Rasulullah ieu salik waktuna jalisun nazala turun sa Jibril alaihi salam Fa'aqra'ahu tulina ta'atan ieu Jibril ka Rasulullah anillahi tibisti Allah assalamu kana salam Rasulullah salamna ti Allah wa qala jeung ada Jibril ka Rasulullah ya Rasulullah ma ari naon perkara dietepikeun kami aron ningali kami Abu Bakrin Abu Bakar alai etep di Abu Bakar luhureun alai etep Abu Bakar abaatun ari simbut qad khallala anu etu nyemat di Abu Bakar hakan abah la sorry ada Abu Bakar dihirarin ku semat faqala Rasulullah anta kok menapakah ke Abu Bakar malau kana hal Abu Bakar alaiya sakuring qobla pati sama utuh Mekah sama merdeka negara Mekah qala ngadau Jibril Pakriu tang kudu masakeun anjeun Muhammad Pakriu tang kudu masakeun anjeun ka Abu Bakar dina Allah Gusti Allah assalamu alaikum salam wa jeung kudu ngucap anjeun mau ka Abu Bakar ya berapa ya puluh ngadau laka anjeun sarobuka para anjeun arobit nah tang ridho antari anjeun ani di kami di fakir kana fakir anjeun haza anu ieu anu sakit pun atna benu ola ngadau Ibnu Umar rawina Ibnu Umar kata-kata tulis nyaliut Nabi Yukanil Salam ila Abi Bakrin Abu Bakar wa qala jeung ngadau kanjeng Nabi ya Abu Bakrin Abu Bakar haza Jibril haza ari ieu anu datang Jibril eta malaikat Jibril
Yukri uka macakan ya Jibril eta anjeun assalamu kana salam minallahi ti Allah wa yaqulu jinadang Allah arodina eta ridho antari anjeun aniti kami ti pakrina pakir anjeun adalia amsak itu na atana benu wala ngadauh ibnu Umar sabaka tuluy terik Abu Bakrin wa anu waqalu Abu Bakar ala rabbi ashatu ala rabbi nah ka pangeran kuring ashatu bendu kuring ana ari kuring an rabbi ti pangeran kuring rodin ridho ana ari kuring an rabbi ti pangeran kuring rodin ridho pahasola atu hasil min hadza inasiya hukmul muqarrar naon anna kullaman kaituna sapur jamaah banamikar setiap man aliman sajam alim au abidan atau kadang ibadah au ahabba atau mikar setiap man kahsuan kai jamaah rohiban dari anar setiap yang min dinaknya au fi ibadatin au fi khairin fa innama ahabbahu taheta khobar anna kullaman fa inna ma'abau ta'eta pasina mikar setiap men atau mikar cinta yeman uka alimen billahi dina agama Allah walillahi jin karana Allah walahu jin eta tetap pikeun ieu iman bihi dina ieu ahabba alimen mina ajri ari ganjaran zaidah kalau dia kepikeun iman dina ieu ahabba alimen mina ajri ada ganjaran wasawabi jeung tegasna ganjaran di qadri kuwati hubbi usaukuran kekuatan mikan iman. Fahaza ta'ari syarhul mazkur penjelasan dari kajian. Fahaza ta'ari syarhul mazkur syarhul hubbi esa mertelakeun dan mikan cinta billahi agama Allah. Pada rejati jeung terang-terang darajatna ieu hubbi wa bihaza jeung ku ieu syarahul hubbi ya tabiu narima pertela naon al-bughdu mikang wa billahi dina agama Allah aya gendai walakin naziluku jeung tapi nama kanamaan kuring kana itu bugdi bayanan kana pertelaan atau penjelasan bayanu bugdi ari eta mertelakeun mikang wa billahi dina agama Allah lemah mikang nyawa kayak di jama tapi ia demi agama. Ialam kudu nganyongkeun anjeun anak kulaman kana teteh saperti jama ibu anu mikang cinta iman selain agama Allah la budda eta mesti aya mido yang mikang nyawa iman selain agama Allah. Karenaka kana anjeun indah ahbab ka eta lamun mikang cinta anjeun insan kayak manusia li ana karana insan mutiun eta ta'atillah Gusti Allah wa mahbubun jadi kita cinta indah Allah. Kalau tahu talamun maksiat ya, insan buka Allah, pala budak tanis di antum jodoh yang misalnya wa anjen buka insan, ya anu insan asin atau maksiat nilai Gusti Allah, wa mamtutun di ahli benduan indalahu Allah. Wa manjing saja ma'ahabba anu mikarat tapi iman mikarat cinta iman disababin kui disabab. Pabil darurati tang kalawan mistik ya hidup mikang wa iman lidini karena kalawan sabab. Wahazani jeung ari ieu duanana ahbab ka insanan jeung antum yudahu. Ahbab ka insan antum yudahu. Mutalazimani eta sudah mesti keluar. Layan pasilu terima pisana adu masalah sayjina ieu ahbab ka insan di antum yudahu. Ani akhari kana saja. Wa huwa sareng ari ieu mutalazimani atana mutalazimani mutaridun ayatan kalaku ya hubbi dinamika cinta wa budi dinamika wa yang ada kena ada walakin kullu wahidin dina tafsir ada saban sama kaji mina hubbi dinamika cinta wa budi dinamika wa daun eta penyakit dapinun anu kakubur siapa biar nate
wa inna ma yatarasau jeung pastina remes ieu kullu wahid inda mubalagati inda nalika muhalakeun inda golabati nalika ngalindih wa yatarasau jeung remes ieu kullu wahid bizuhuri al-alia muhibbina ku pertelana pirang-pirang pagaweana dan nikah cinta kami wa mubidina ing jaman mikang ewa kami ilmu korobati dina ngadeketan wa mubadati jeung ngajauhan ieu teh wa ilmu kholafati sama mukhalatati ini wa ilmu kholafati jeung dina nyulayaan wa muwafaqati jeung metukan mukorobah lawanna mubaadah mukhalafah lawanna muwafaqah Faidah doharo tadi mana-mana pertela ia keluar dia tidak pegawaian sumia tadi ngaran ia keluar mualatan kana asih-asihan kalau mungkin hubi wa muadatan jeung memusuhan mungkin bugdi sumia tadi ngaran ia keluar mualatan kana asih-asihan wa muadatan jeung memusuhan walidhalika qala Allah ta'ala walidhalika jeung kana itu fa iza zahara qala nadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala hal walaita nah ngasih anjeun dia di agama kami walian kata kasih wala ada jeung ngamusuh anjeun dia di agama kami aduan kamusuh kamu seperti perkara aku anak-anak mutia kuring kana ieu wa hadza wadihun bihakiman lam yazhar laka illa ta'atuhu takdiru ala antuhibbahu wala jeung ari ieu hal walayata jauhan Allah hal walayata wadiun ayatun pertela pihak dimanirakna jama lam yagar betul pertela laka kanjen naon illa to'atu angin pirang-pirang to'atna men takdiru pihak diman lam yagar laka illa takdiru kawasa anjen ala antu ibau kana yang nikah cinta anjen uka awalam yazhara atau sepertela laka kanjen naon illa pisku aing patek naman wa kujuru jeung maksud naman wa ala kujun terampi alat naman asyad goreng katak dirusuli kawas anjeun ala antum yadau kana yang nikahnya wa anjeun buka man wa inna ma muskilu jeung pastina ari anu hese tidak salah kata di mana nerima campur naon apa aku pirang-pirang koat dia masih karena pirang-pirang maksiat bayana kalau anjeun tak kulo eta bakal ngucap anjeun kae pak kumaha aja mau ngumpulkeun kuring bayana bukti antara misalnya wa mukti nikah cinta o majari bukti jeung mahabbah mutanakidoni nu palawanan duana wa kadzalika seperti mutanakidoni katana kudu palawanan naon samratu buahna ieu bukti jeung mahabbah na muwafaqati bukti metukan wa mukhalafati jeung wilayaan wa mualati jeung asih-asihan wa muadati jeung musuhan fa aqulu inna ta'qulu tangan sakuri zalika aritu ajma'u bayna bukti wa mahabbah wa ru mutanakidin eta salian kitente eta sadar palawanan yang lain Allah Ta'ala kamala yatana kodu sepertian palawanan kamala yatana kodu sepertian palawanan ia ajma'u baina bugdi wal mahabbah di hududi dan bagian al-basya maka manusia bainau karena kanding tinggal Muhammad jama' eta sama penerima kumpul fisahkin wahidin naon fisolun pirang-pirang perkara yuhabu anu dipikar sep naon ba'dua sapeniso wajib kerau jeung dipikar wa naon ba'dua sapeniso Paina ta'ta setun anjeun ibu kami karakter anjeun ukasahkin wahid min wajhin di jalan waktu midu jeung dipangewa anjeun ukasahkin min wajhin tidak ada sedian. Fa
paman atu saja mak lahu ala kapiten man zawjatun ari pamajikan hasna'u anu alus gelis fajiratun kurlatut gelis ngandu nyeleweng we au waladun atawa anak zakiyun anu pinter khodumun turlomba ngaladen walakin najen tapi na ieu walad pasikun eta jaman pasikun eta pasek bainal zaman ibu eta mika cinta ieu manu kawalan min wajin jalan atau walad ada jawabnya jadi awalan pengaman ibu eta mika cinta ieu manu kawalan min wajin jalan wajib gitu jadi kang wajib manu kawalan min wajin tidak saja. Wayakun jeung kabuktian iman mau sartana walan salah halatin kana tepan kana tingkah baina halat ini anu dua tingkah lau kurido karamu dikira-kira lau pikeun manau salah satu auladin tilu pirang-pirang anak ahaduhum anu ari salah satu aulad kabeh zakiyun kana pinter barun ku anu gawe anu wal akharu jana sajen balidun etnu bodoh akun perminaraan wal akharu jari budak sajen balidun kanu bodoh barun kuno gawe kalusan yen kalusan deh awal zakiyun atau pinter kudu milaraan painau dengan man yusadi po eta mangyan di man nafsu kana hatena man mau sartana salah satu awalan kabeh alasan asati awalnya tepan kana pirang tingkah mutafawitin beda-beda lihat kabeh sapau di salin ku itu beda-beda na pirang-pirang peranjir salah satu awalan kabeh Papazalika tanya kita seperti yusodipu nafsahu yang bagi pantas naon antakuna yang kabuktian naon halukating ke anjen dia indopati kebesaran dikir ilaman panjama walaba anu ngalindi alika manaon apu juratus wamanjeng jama balabat anu ngalindi alika manaon apu toet pamanjeng jama intang lari makumpu pilih man naon kilahuma duana ieu ujur jeung taat yang bagi pantas mutafawitatan anu beda-beda obar pakun pantas tingkah anjeun kudu sarande kena perpisah dan ilaman mutafawitatan anu beda-beda ala si marotibah tepan kana tilu pirang-pirang martabat wazalika yaitu antakuna haluka bidopat diantu dia eta mereka yang mikir anjeun kula sifatin kana sapeur sifat Allah kana bagian itu sifat sifatnya mina bumi bukina mikangewa wal mubi jeung kacinta wal yarabi jeung balir wa ikbali jeung madad asubati jeung redejengan wal qatiati jeung mugatkeun wasairi akali jeung sasana pirang-pirang pagawean as-sadirati anu bijil minhu Painu ku nutak anjeun takulu muslimin tarisakul Islam paisa ari Islam na kullu muslim taatun era taat minuti kulli muslim pakai aku ma ummidu misalnya wa kuring kullu muslim malika misalka Islam Pakulu tangu sakberi ibu minta cinta anjeun ka kulli muslim islami kara Islam kulli muslim waktu bidudil misalnya wa anjeun kulli muslim di maksiati karena maksiatna kulli muslim Watakunu jeung kabuktian anjeun mau sartanya kulli muslim ala halatin eta tepan ka tingkah lau kita lamun ngakurkeun nyaseun lau kita lamun nyaseun anjeun atau makurkeun anjeun akan halah dihali kafirin kana tingkana zaman kafir au fajirin atawa jalatut adrok tak tamangyan anjeun kapepatan kana bedana bainahuma antarana ya halatin jeung hali kafirin halat ningali kafirin wabil kata pepatu jari itu beda hubun islami eta mika cinta kana Islam waqodoun jeung pona lihati kana hakna Islam waqodu jinayati jeung ari ukuran menyalahi aturan menyalahi ala haqillahi kana Allah
wa ta'ati jeung taat ukuran taat lau ka Allah kajinayati eta seperti natuan nelahi teh natuan ala hakikat kana anjeun wa ta'ati jeung turut maka kanjeun paman atuh saja mak wa pokok anu medukan ieu man ka kanjeun alam bardin kana di pamaklan wa qalapa ka jeung layan ieu man ka kanjeun si akhoro dina tawasul kanjeun papun tah kudu bukti anjeun mau sartana man ala halatin kana tepan kanjeun tingkah mutawasitotin anu tengah-tengah baina intibadi antara nak murangkan wal istirsal jeung ngentar wa baina isbali jeung antara madep pangilali jeung balieur wa baina tawadudi jeung antara asing-asingan ilai kaman wa tawahuti jeung resah ngarasa resah gitu sebetah teh wa tawahuti jeung ngarasa resah anu ti iman wala tibalik jeung ulah muarakeun anjeun fi kromi ida ngamuayakeun ka iman mubalaghah seperti muarakeun anjeun fi kromi mandi dengan ngamuayakeun ka jama waqaf diwafiku kana metukan ieu man ka anjeun ala jami agrobika kana sakabehna terang sama kuda anjeun wala tibalik jeung ulah muarakeun anjeun fi ihanati dina ngahinakeun ka men mubalaghah seperti muarakeun anjeun fi ihanatin man dina ngahinakeun ka jama wala pakan wilayaan ieu man ka anjeun fi jami agrobika kana sakabehna terang anjeun Tuma gali kata wasutu tuluy ari itu tengah-tengah sarta sakapun yakunu eta kabuktian naon melu condongna ieu dari kata wasut ila torfia in hanafi eta kana arah ngahinakeun tindak bola batia jinayati dina nalika nyalindihna natuan nyalita watarotan jeung sakapun ila torfia mujamalati kana arah ngaluskeun wal ikromi dengan muaya dan tindak bola batia muwafaq wasi nalika ngalindihna metukan Fahakaza yan bagi ayakuna fi man yusi'u Allah wa ya'sihi. Fahakaza sahyanya itu seperti yang bagi ayakun kaza tahyanya itu seperti kaza tahyanya itu seperti dalikat tawasud yang bagi penting naon ayakuna yang kemudian dia dalikat tawasud iman tapi jamak itu atau hati iman Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala wa ya'si jeung maksiat iman hika Allah wa yata'arradu dengan song iman diridau kana ridwana Allah malikan wa suti jeung kana benu Allah ukro dina balikan sanjen paling kuasa kamu tap anjeun tabi maza sang kunaon yumkinu kongan naon izharul bugdi bertelakeun mikangewa paakulu sang sapuring amma pihak kawali anak pon mereka amma izharul bugdi pihak kawali amma pihak kawali anak pun ada merasalakan ini kang awak dina ucapan pabikapil lisan saya eta penyegah lisan mukalamatihi dina ngabarangan ngomong ka maghdub wa muhadatsati jeung ngabarangan nyarita ka maghdub marot dibalikan wabil istifati jeung ku hitung-hitung ini wal aglidi jeung syaratkeun fil qauli dina ucapan ukhra ila masajan wa amma pilih dihanapkan ari mertela ke dina wewa dina pagawean wa amma inarul mudit ya pilih pabikot isa eta ku megatkeun pabikot isa eta ku megatkeun ngalakukeun pianati nulungan ka maghdub balikan bisa jeung ku ngalakukeun fi isaati dina ngagorengkeun ka maghdub wa ifsadi ma'ridi jeung ngaruksan perang pangabutuna maghdub ukhra dina balikan sanjen
Wa ba'du hadza jeung ari sapalina ieu qad istahyi terus sahyi di isaatihi asadu eta leuwih banget mimba binti batang deui waya jari qad istahyi sahyi di isaatihi diterima deui waya jari qad istahyi sahyi di isaatihi biasa di darajat titik eta kungitung pirang-pirang derajat nafas seksual maksiat jeung maksiat an pada penjujian yang musim maldum amma anak pun ari perkara ia jadi anu berjalan ieu majrul hafwat di tempat daya kesalahan alati anu yu'lamu dikanyahokeun naon annahu etuna maghdub mutanadimun etuna langsa alanya karena dihapwa wala yusiru jeung teu langgeng jeung ieu maghdub alanya karena hapwa obarna pal aulatan eta ari leuwih sama ti lima yajri asatru eta nutupan wal ijmadu asa trueta nutupan wal ijmadu jeung nyamarkeun mareukeun nyamarkeun amma anapun ari perkara asaro anu ngalanggengkeun ieu maghdub alaika ieu mah min sogiratil mubina salatik aw kabiratan al sa'gede parin kana sa lamun kamuktian ieu maghdub mimman etat tidak menjama ta'akadat ang narima kuat baina sa'ala anjeun wa baina jeung rahman naon mawaddatul atian wasubatun subatan wa quwwatun jalilan kalau saya tepikeun men pedang kalau saya tepikeun maghdub hukmun akharu ari hukum sejen pas saya pijeng bakadatan ieu hukmun akhar tapi jaetat di maghdub ilapun ari ikhtilaf baina ulama'i anrat dengan ulama wa dalam kata akan jadi mana-mana dari makuat non kuat duluran wasubatin jeung susobatan pala budak mistik min hari akal bumi dina mertelakeun tapakna nikahewat imma fi iradi buh dina ngabalieur wa tabu di dengan jauhan anu ti maghdub wa qillat ya sifati jeung saeutikna ngalieu ilaika maghdub alirik ilaika maghdub wa immat ya istifati jempol dengan itu-itunya wa tangli dia qali jeung ngasarkeun ucapan alaika maghdub wa gajar istifat asyaddu lebih banget minaknya robi tibatan ngabalieur wa gajar istifat biasa digolal dia maksiati eta kungitung-itung beratna maksiat mengipatnya jeung entengna maksiat wa kadzalika ya fi aidon rutbatani wa kadzalika jeung anya kitu saperti istighfar dia pilih etat na pagawean aidon dari rutbatani dua martabat ida umma asali rutbatani qad wa unasi eta megatkeun nulungan wariti jeung megatkeun welas wa nusrati jeung megatkeun tulungan anu timal dum wajir qad wa masnuna aqallu darajati eta panglusatik na pirang-pirang darajat wal ukhra jeung arin sajen jadi martabat sajen asa yu eta ngalakukeun bi ibsali amrodihi dina ngaruksak pirang-pirang pamakna maghdub diruksak alaika maghdub apili ada seperti pegawaian pirang-pirang musuh alamum bibir ni angawak kabeh waza jadi ibtadi agron la budda eta misbi minut dia ibtadi agron walakin fi majlis yang katanya perkara itu anu ngarusak ieu ma alaika maghdub tariqa maksiati kana penjana maksiat amma makna ari perkara layu asiru anu teu napakan ieu meh fi daya tariqa maksiat
Pala tante la Buddha ente mistik jadi mistik. Pala tante la Buddha. Misalu ari contohna yema la yu'asiru fihi. Kajulun eta laki asal maksiat ya rajul Allah Allah disurbi homerikum minum arah. Walau khotoba jala menalamar ya rajul ilmu akan kenyawe ayat wakor khotobanya. Wakor khotobanya itu ngalamar ya rajul ilmu akan kenyawe. Lau tayat saro lamun gampang lau karajul nawa nikah ka imro'ah. Lakana tayakin kemungkinan ia nikah magbuton bisa julun aso Allah bisyurbi khomri wa qad khotoba imro'atan lau tayakin lau nikah lakana tayakin kemungkinan ia nikah magbuton lipika bisa dia tu mar'ah dia malik sebab harta benda wajah malik jeung jindingan tata setan wajah dan kawinan illa anna zalika asalan nikah layu asil eta tenapakan ya nikah biman ini tidak nyegah tarojul yang surbiya khomri tina minum arak wala tibatin jeung tidak ngajurung tenapakan ngajurung wataharidin jeung ngajureng alaikana yaman ini Kaidah pada kata di mana kawasan jen alayana pikan lungan karojul yakin masukkan sampurna lau pikan rojul naon gor rojul maksud jen sebagai maksud rojul. Pada kata jen kawasan jen ala taswisi kana ngariwus jen karojul yakin masukkan furuk karojul naon gor rojul. Palai saat ate menang melaka esapikan anjen naon asayu melakukan pikaswisi jen ngariwus jen karojul. Amma ya anak tu anak berari lungan kalau taraf saat telah meninggalkan anjen kanaknya anak. Izharon karena mertelakan liya bodobi kana bendu alaika rojul tipis kena paseka rojul pala bangsa kata yang madaratnya malaika jeung teu kalasan jeung tingkah yajibu eta wajib naon tarkwa ningata iana idrubama yakunu karena terkadang kebuktian laka sepikeun anjeun naon niatun si anta talaqqa tinayan ngalus-ngalus anjeun Idrubama yakunu laka niyatun fi anta talak kopa dinayan ngalus-ngalus anjen. Ngalus-ngalus na di anati kunungan karojul inari sepakoti jemertala demi kawalas alik karojul ya tidak sekenekan seni rojul. Mawadat kata sana hati-hati anjen. Wayak bala. Jenarima ya rojul nusaka kanas nasihat anjen. Pada hari ya yakunu laka niyatun asanun esa alus. Wa ilam yazhar laka wa ilam yazhar jilamun pertela ye yakunu lakannya tun atau tihaza nama wa ilam yazhar jeung lamun pertela ye yakun lakannya tun lakatan jeung walakin ro ayata dina tafsiran ningali pengen itu halus walakin ro ayatanya tafsiran ningali anjeun antu inahu kana yang nulungan anjinu karaju ala warbi kana raju kodoan kana nyumponan hati islami kana islam na raju padalika kaitu antu aynahu saya nanti dari kamu yang sejak baru dari al ahkamu harus ini kan lamun pembuktian non maksiat raju dia jinayati eta sebab menyalahi ala hakikat kana anjeun au hakiman atawa kajama dia salah pun semantai ieu mah dikaka anjeun Wabi sarang dina iya zalik ke antuina mutia. Nazala turun nawan Allah tandawan Allah Ta'ala. Walaya kali ulul fadli minkum wasahati. Walaya kali jenglah sumpah. Saha ulul fadli jam membukaan kaumulan. Minkum sekarang yang kabeh. Wasahati jeng kajemaran. Ila kaul lebih kadawan Allah. Ala tuhibuna ayang sallallahu lakum. Ala tuhibuna nabi karasap aranjin kami ayang sallallahu yang ngampura sallallahu si Allah lakum maring kami. Itakallama karena seseorang ngomong. Saha mistahubnu usatata mistahbin usatah. Di wasi'atia ibti. Dina masalah
tumibakna bohong. Pahalapa tulis sumpah Abu Bakar. Pahalapa tulis sumpah Abu Bakar ayat kana yen megatkeun Abu Bakar anu timistoh. Sumpah Abu Bakar ayat kana yen megatkeun Abu Bakar anu timistoh. Ripohu kana mikawalasa mistoh. Pokok kana dia itu kabuktian Abu Bakar yuwasihi eta nyeun kaalusan atau tiga we alusna eta nyeun kaalusan ya Abu Bakar kami sabieu malik warta banda pada zalat turunan al ayat ma'a ulni maksiat mistain sarta gede maksiat mistain. Wa ayatu maksiatin wa ayun ayatu wa ayatu maksiatin yernawan maksiat tazidu eta nambahan ieu maksiat alat ta'arudi kana ngahalu biru atrapi nagang alat ta'arudi kana ngahalu biru atrapi nagang li harami sallam kana kamulayaan sallam wa itolak tulisan jeung manjang omongan timit Aisyah ke depan para siti Aisyah illa anna siddiqo Aisyah Abu Bakar bin Abi kana siddiq kal majlihi eta seperti janda tuan terikal pina-pina kana siddiq bitil kalwaknya ti kusaban itu mah tidak wal aku jaring hampura aman tiga mak dolama anu ngadolim yemen wal ihsanu jeung gawe alus ilaman panjama asal gawe goreng yemen min ahlak ya siddiq yana esat yana sapana terancam ahlak menjana banget benar kabeh wa inna ma yahsunu jeung pastina alus naon al ihsanu gawe alus ilaman panjama dolama kan ngadolim yemen ka anjeun sama mantana terjama balaman madolim yu'man warokat kabeh anjeun wa aswa jeung nasihat yu'man Allah tausi Allah biku yu'man warokat pala yahsunu ta ada alusnan al ihsanu gawe alus nilai ka man dolama warokat di anak fi ihsani karena saya tuna esep nagawe alus karena saya tuna esep nagawe alus yen karusan dia ila zalimi kajana zalim ista'atan aya goreng ke ila madlumi kajana zalim walaupun madlumi jari hak kajana zalim awala esal utama di lemur antik kana iriksa wa taqiyatu qalbi jaring wasanat ari madlum dia radiku ngabalieur ani zalimi ini zalim Abu Esal lebih dikira Subhanallah munggu Allah minta kuyati qalbi zalim tibatan muatan hati aja zalim. Sama idza kunta tanap di mana-mana bukti anjeun anta sagesa anjeun al madluma zalim ahsanu ta'ala alus biapikan anjeun asop al afu eta ngampura wasofu jeung tegasna ngampura. Wa turukus salafi jari pirang-pirang para ulama salaf qadi salafat eta itu beda-beda ya turukus salaf. Dinari bukti dalam mertelakeun mikawa ma'alim asih sarta ahli pirang-pirang matian. Pakulu dari kata salaf kabeh kitab aku eta ittifaq salaf kabeh ala inari bukti kana mertelakeun mikawa izdara mati ka pirang-pirang zalim wala mumtadianti jeung pirang-pirang zaman ngalakoan bidah. Pakul liman jeung sabar perjama asal maksiat iman Allah akan Allah. Maksiatna bimaksiatin ku maksiat muta'ad dia kena ngaliwat min huti'nan ila basabi'nan. Pamaman tahanapwan arjama aso anu maksiat ya'man Allah akan Allah pina waknanan amin hum ta'etat kira-kira salap kabeh man arjama. Nadoro ang ningali iman di akhir rahmati upah ningali walas ningali na ila usmati kafiran jar maksiat belin segala usmat kabeh aminum de eten salap kabeh man arjama syaddada anu ngabangetkeun iman al inkar kana inkar wa tarajul ini iman al muhajirat al muhajarata kana ninggalkeun ngomong ya tangarehen teh al muhajarata kana ninggalkeun ngomong pokor kana teh tu kabuktian sah maduk Nabi Ahmad bin Hanbal dia juru eta ninggalkeun ngomong atau napi ngarehen
Ia Ahmad bin Hanbal al-akabero kapiran-piran geden fi adna kalimatin tu sabab panglewih andasna kalimat pemenang. Hatta jaro sehingga anggaran ia Ahmad Yahya bin Mu'min Yahya bin Mu'min likawali karena utama Yahya ini apa ini. Ini saya pernah perinlah asal ada peramen sapuring adan panjang masyai'an kalinya perkara. Walau hamala jalaman mawa sultan raja ilaiya sapuring syai'an kalinya perkara. La khudud saya siniga senpuring la khudud saya sinyo faktoyu kana syai'an. Wajaro jengarehin ya Ahmad al-harsa al-muhasibiyah. Ahalsa al-muhasibi. Fi tasnifihi kusabab ngarangna ya harus al-muhasibi. Irodi dina nolak ala mu'tazilati ka mu'tazilah. Wapun harsu al-muhasibi. Innaka saestuna anjeun la buddha esamis. Saya anturidanya saya anjeun. Punten. Waqala jalaw Ahmad bin Hanbal. Waqala jalaw Ahmad bin Hanbal. Innaka saestuna anjeun la buddha esamisti turidu karena anturidanya la bunda eta mesti turidu badatangkeun anjeun awalan dina kawitangna subhatahum kana kasaliruanana ye mu'tazilah kabeh wa tahmilu jeung ngajurung anjeun annasa ka jama-jama ala tafakuri kana mikir-mikir piane subhatahum Umma tarudu tuli nolak anjeun alaihim kamu tanzilah kabeh. Wahajaro jeung ngareheng ieu Ahmad bin Hanbal. Aba Saurin eta teh abanya. Dina halaman 183 juz sadis kan. Wahajaro jeung ngareheng ieu Ahmad bin Hanbal Aba Saurin ka Aba Haur pita wilahi dina nawilan termasuk makusabab kita nawilan ya Aba Saur kaulau kehadapan kanjeng Nabi SAW innallaha sayyiduna Gusti Allah khalaqa eta ngadama Allah Adama ka Nabi Adam ala surat silaka parupan Adam wa hadza amrun yang salifu bi silafin niyati wa hadza jeung ari ieu nazaro bi aini rahmat amrun eta perkara ya salifu anu beda-beda ya amrun bi silafin niyati beda niat patah salifu yang beda-beda naon aniyatun niat bi silafin salifu beda tingkah lain kana kalamun kabuktian naon agalibu anu ngalimi ala qabi kana hati an-nadro eta ningali ila birori khalqi kana banget butuhna makhluk wajib jeung apasna khalqi kami wa naum gesetuna khalqi kami musakharuna eta ditundukeun kami lima kana perkara kudu dipastikeun ya khalqi kami kana emak auratat dan ngawaris dimuakeun naon dalika itu nadro tasahulan kana gagampangan ilmu adati dina umusuhan wal budi dina mikayawan walau jaya terpikir ia nadro ilan terorya khalqi wajibun ari jalan walakin konta kami sujud terkapina terkadang saliru di kana ia nadro ilan terorya khalqi naon al-mudahanatu antepan Pakaru babanya fitnah ari kalau banyak pirang-pirang anu ngajurung alal igmadi ildoi emangnya ala ildoi godun ala ildoi kana meremkeun panon anu maasi pirang-pirang maksiat al mudahanatu etam tepan wa mar'atu kulbi jeung ari pirang-pirang hati wal khaufu jeung sieun min wahsyati tidak rasana ya kulub wa
Pinarsana ya kulub wanifariha jenyawasna iya kulub. Papan yulabis jeung terkadang nyalirukeun naon asa setan dalika kana itu mudahana. Ala gobi kajam nu bodo al ahmak kumrum. Terkadang nyalirukeun setan kana itu mudahana. Ala gobi jeung bodo kumrum. Jana kutan gobi yang dulu etan nyari gobi jani romantik paling nyari mikawalat. Wa mihaqqu dalika jeung ari ukuranana itu. Yang duru bi ayani rahmat. Ayan duru eta yang ningali ieu si jalma. Ilahi ka'asi nama jalan maksiat ilahi ka'asi mengalihkan biani romantiku paningali ini kawalas injana lamunatuan menyalahi injana lamunatuan iya asi ala khosi hakihi karena katang tuan hakna karena katang tuan hakna Ayam duro yang si jamai kasih biar rahmat itu pengen dikawalas injana lamunat Tuhan iasi ala si nasi anak katang Tuhan apa nasi jamai wayakula ayam duro wayakula nasi jamai inau saya tuna asi mustakorun ada ditundukkan salah pijan asi wal qadru jeung ari ukuran wal qadaru jeung ari qadar papasten layan pau eta temanfaat minutina qadar naon al hazari wal qadaru jadi papasten layan pau eta temanfaat minutina qadar naon al-hadar ngariksa kariksa wa kaitna layak aluhu jeung kumaha migawe ieu asi kana jana wa qad kutiba jeung asa dipastikeun ieu jana alaika asi pamit luhaga tah ari pantarna ieu si jame kontasiu eta terkadang sah bener laut pikeun si jame naon niatun niat fil ilmadi igmadi tadi igdo ya igmadi nyamarkeun anu jinayati tina karena Tuhan atau menyalahi salah hak nilai karena Allah. Wain kana jeung lamun kabuktian isi jalma. Yang kaldu eta benu isi jalma. Indah jinayati kana Tuhan ala hakika isi jalma. Wa yaqaruhamu jeung kaula isi jalma indah jinayati kana Tuhan ala hakika kana Allah. Pada versi jamak mudah ini an tepat magrurun atau katipu dimaksudkan ku pangreka daya min makaidi setan itu tidak pirang-pirang reka setan fal yatanabah atau kudu ingat isi jamak lau kana itu fal yatanabah atau kudu ingat isi jamak lau kana itu yang aduk indah jenayasi al-hakiki al-hakiki pain buat tak mengucap anjin pakon lu darojati kari pangsetik nakiran-kiran darojati nari budi dina mercala sedemikanya al-hajru etangarhin wa i'odu dengan balir wakot meripki jeng mendatkan walas walnya anak jeng mendatkan lungan pahala yajib utana wajib
Naon dalika itu aqallu darajat ataya sia dengan maksiat kal abdana Allah bitarti kusabab menyakeun kana ieu aqallu darajat akan pinalik nama kusabab menyakeun kana aqallu darajat perlu tanggung tasri la yadhuru teka asup naon dalika itu aqallu darajatnya tahajjud i'rada aqallu darajat di dohiri ini dohirna nyamu tekasuk tak klik di bawaan kana klik wa ijabi teu ngawajibkeun paina urang sadana lamun nya urang sadana annal ladina kana seperan jama-jama saribu anu minum iladina kami alhamdulillah kana aras maka ampun jeung alapan iladina kami apa ucap kana piran sama barengan bisa mazalkan zaman Rasulullah wa sahabat di zaman sahabat makanu ada pembuktian iladina kabe yujaruna eta direheng iladina kami bil kuliati kalawan sama kasali balkanu mun qasimina fi balkanu balik kabuktian ilaman yugladu al-qaul wa yuzharu al-bughd alaih balkanu balik kabuktian ladina kabeh mun qasimina itu dari maka bagi kabeh ihimnya ihim di sahabat kabeh jadi kalangan sahabat kabagi ilaman kajama yugladu au dikasarkeun naon al-qaul ucapan alikaman wa yuzharu jeung dipertelakeun naon albung demi kangewat tau kaman wa ilaman jeung kajama yu'radu au dibalieurkeun sanu iman wala yuta'arradu jeung teu diharu-biru teu diganggu kalau pikeun iman wa ilaman jeung kajama yunzaru au ditingali saya iman bi rahmati kalawan saningali ami kawalas wala yu'athiru jeung tenapakan ieu yunzaru al-muqatta kana mudatir wa tabak mudad dengan jauhan fahadhi daqo iku diniyat asalipuk ya terukusan ini fahadhi ta'ari iya masalah kayak masalah Fahadita hari masalah tul hajri ngereheng masalah tul hajri dako iku etap terang masalah lembut dininya terbang agama talipu anu beda-beda pian ieu masalah hajri naon turuk salik dina pirang-pirang jalma anu ngambah kabeh atau nempuh kabeh ditoriji akrotika jaheran wayakunu jeung kabuktian naon amalu kulli wahidin pagaweana sama seji alam ayat anu terpangkana perkara ya kanu mistikeun kana ieu naon rutin kana ieu kulli wahid wa waktu jeung waktunya kulli wahid wa muqtaba ahwali jeung ari mistikeun ku pirang-pirang tingkah ya di umurnya pirang-pirang perkara imma makwatun etabon makrukeun au mandubatun asinat ke ataupun atau pembuktian hadil umur pirut batia pabeli tetap dina
martabat pirang-pirang keutamaan. Wala tantai jeung tepi ya di umur ila ini karena ngarangkeun wa izabi jeung wajibkeun. Paina dalila karena saya tunu kaasuk tahta taklifina bahan panaklif aslul ma'rifati eta asana ma'rifat nyaho. Lillahi ta'ala wa ta'ala wa aslu hubbi di asana mika cinta. Wa dalika itu aslul hubbi. Wadla yata ada eta terkadang penyaliwat di aslu hubbi nanti dalik mah. Wadla yata ada eta terkadang penyaliwat di aslu hubbi minal mahbubi yang dipika cinta ila gua sampai mahbub. Wa inna ma muta'adi jeung pastina anu ngaliwat iqratu mahabbati eta banget namika cinta wasilau jeung ngawasai hubbi. Wa zalika itu iqratu hubbi layan hulu erep kasuk ya dalik ya patona patwa wa tahtawi takliti jeung nabawahan dari takliti asli awami wa khalqi. Dina hakna pirang-pirang jamu bodok ti makhluk. Tinasna pirang-pirang yang berarti manuk asan sama sekali. Bayanu maratibil ladina. Ari eta martalakeun pirang-pirang martabat jama-jama yubuwaduna. Au dipikang wa iladina kabeh billahi agama Allah wa kayfiyat muamalatin bin pertaya muamalah kayiladina kabeh. Bain kuat telah mengucap anjir. Idharu budi ari mertelakeun mitanya wal adawati jeung musuhan dia tiliku pagawean. Ilam yakun eta lamun teu kabuktian idharu budi wajiban eta wajib. Pala syaka saya kamu eta. Anau sayatna idharu budi mandubun eta disunatkeun naon ila idharu budi. Wal usaku jari pirang-pirang yang maksiat wal kusaku jeung pirang fasik. Allah marotibah eta tepan kana pirang-pirang martabat min salifatin beda-beda. Pakai pak sakuma yunalu dibeunangkeun naon alfadlu kautamaan bi muamalatin ku muamalah samusot kabeh. Wa yuslaku jeung naha diambah ditempuh naon bijamin sakabeh yusot kabeh maslakan tempat amal tadi amla atau yuslaku. Salam nakur nganyaukeun anjeun ana mukhalifah kana saytuna jamu nyelayaan di amrillah kana perintah Allah subhanahu layalu era tekosong ieu mukhalif imma ayatuna boyan kamu ieu mukhalifan era nyelayaan fi asbihi dina patekanana ieu mukhalif au fi amali atawa dina pagaweana mukhalif. Pa mukhalifu ja ari jamu anu nyelayaan fi akne patekanan Imam mubtari'un eta boja manu gawe bid'ah, ngapa bid'ah? Au kafirun atawa jaman kafir. Wal mubtari'un ja ari jaman gawe bid'ah, imma da'in eta anu ngajak ila bid'ah kana bid'ah na mubtadi, aw sakitun atret. Wasakitu ja ari jaman teh imma bi azi eta wa kusabab atas nai sakit au bi tiari atau ku sakit. Paksa muapasari atuh ari pirang-pirang bagian atuh ari pirang-pirang bagian karusakan sehingga dari pirang-pirang keadaan salah satu ini al-awal kajira al-kufur eta kufur. Al kafiru ta'ari kafir ini kana eta lamun kabuktian ieu kafir muhariban eta musuh. Bahwa tah ari kafir ya saiku eta nasi kafir al-qatla kalipahan wal irqaq jadi jadikeun abid. Walaya sajid saya ba'da hadza ini adalah topnya sabadana iya qatla jeung irqaq naon ihanatun nainakeun wal dimmi dari kafir dimmi painau ta eta dimmi layak juzu eta temenang naon ila milaran kadimmi illa bi iradi aingku mabali an dimmi wa takiri jeung hinakeun laukal dimmi nainakeun dia injirori ku nyadakeun ila abyakit turupi kana pangleuwih rupakna pirantan jalan. Abi tarkia mupatati jeung kutingan namimitian jeung kuninggalkeun namimitian bisa lamun kana usaran. Wala qala mengucap ya dimmi assalamu alayka wa assalamu alayka wa ta'ala mengucap anjeun wa alayka wa alayka. Wal awlat jeung utama al-qafu eta penyegahan mukhalatati dan nyampuran kaldini wa muamalati jeung muamalah kaldini wa muaqalatihi
wa mu'akalati jeung barang ngandar ka jinni. Wa amma in bisa tujanat pan ari jemaran mau sarta jinni wal istirsalu dengan tar ilai ka jinni kama yakir silo seperti yang mentar isi jam nasi kau ikap pirang-pirang sobat kawa saya tari in bisa makruh tadi makruhkan taruhasan kalon makruh syadidat banget. Ya kadu deket kala panjang tingkah yang tayang ada tepi. Naon mak perkara yakwa anu kuat ieu min hatina ieu karohah. Deket kala panjang tingkah yang tayang tepi. Naon mak perkara anu kuat ieu min hatina karohah. Tapi nasihat dicari ini karena betul mengharamkan. Kalau para bos ngadawi sallallahu alaihi wasallam lan tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yawadduna man adallaha wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum. La tajidu mu'amangyan anjir Muhammad kauman ka kaum yu'minuna anu iman ieu kaum kabeh billahi ka Gusti Allah wa yaumil akhir jeung kana akhir. Ya wadune muamahyan anjeun Muhammad ka kaum nu iman ka Allah jeung kana akhir. Ya waduna asli-aslian ieu kauman kabeh man kajama hada Hati-hatian di kauman kami mereka jama hada anu malenteng jadi kuma mengkuat tidak benar ya hada mereka jama hada anu mengkuat ya man Allah hati Gusti Allah wa rasulnya Allah walau kan jeung sanajan kabuktian iman kabeh abaum eta pirang-pirang bapana ye kaum kabeh au abnaum atau pirang-pirang anak ye kaum kabeh. Maksudna anjeun Muhammad moal mangihan ka kaum nu iman ka Allah jeung kana poe akhir. Eta kaum teh asih-asihan kajama nu mengko ti Allah ti Rasul. Itu bakal ngamusuh wae. Sanajan eta man teh bapana kaum atawa anakna. Al ayata kurma tanjin kana ayat wa qala jeung kanjeng Nabi sallallahu al muslimu ari jama anu Islam wal musyriku jeung jama musyrik la tataroa. Eta henteu silih tingali asrama teu katingali. La tasaroa etan terpilih tingali nawana rohuma sele duana iya musyrik jeung muslim wa qala jeung ada Allah azza wa jalla ya ayyuhallazina yamanu amanu anu iman ila dina kabeh la tattakhidu ulah ngajadikeun aranjeun kabeh aduwi kamusuh kami wa aduwakum jeung kamusuh aranjeun kabeh aulia ka pirang-pirang kasih al ayat kurmata jeung kana ayat. Asani korban al-mubtadi'u eta jam labid'ah allazi anu yadi majak ila di mubtadi' ila bid'ati kana bid'ahi lagi. Ain kana salamun kabuktian non bid'atu bid'ah bihayatu yakfuru eta kusakira kufur ieu mubtadi' biha kusabab bid'ah. Fa amru tarik perkara mubtadi' asyaddu eta banget minaz jinni tibatan kafir binni. Ya anu kana mubtadi' layu qaru eta henteu diucapkeun ieu mubtadi bijizatin ku jizah wa yusamahu ya teh wala yusamahu wa yusamahu jeung teu dimurahkeun ieu mubtadi di akli dimmatin ku akad tataungan wa in kana lamun kabuktian ieu mubtadi mimman eta yang ngajama layak puru anu teu kufur ieu man di kusabab ide tidak mana badai kana bid'ah nama pasti ayatnya lamun baik bid'ahna eta sekira maka kufur mubtadi itu sabab bid'ah ta urusan mubtadi
lebih banget daripada dini. Sabab ari mubtadi mah teu ditetepkeun ku jizah beda jeung dini. Teu dimurahkeun ku akal tahu mah. Ayeuna wa in kana jelema gawe mubtadi mimman al-jama layak uru anu teu kufur ieu man di sabab ibtidah tapi bid'ah mana. Ya kalau ibtidah tamru tarik perkara mubtadi bainau al-mubtadi wa bainal Allah akhofu lebih enteng min amri kafir tibatan perkaranya urusannya jangan kafir lama rasa beri mesti walakini amru jangan tetap pina ari walakini amru jangan tetap pina ari perkara urusan ya inkar alih kamu tadi asyadu terlalu banget min tibatan inkar ala kafiri kanjang kafir. Lianna syarra kafiri karena setuna kagorengan yu kafir gue rumus tadi etang penyaliman. Faina muslimina karena Islam kami nya takuru etanekan ke dia muslimin kami kufur kana kufur kafir. Palaya tapi tuna tu penyali ye muslimin kami ila qawli kana ucapana kafir. Idla yadai karena pengaku ia kafir lina sisi dengan kafir al-islam karena Islam waqti pada hati dengan kazana amma mubtadi anak wan alijam al-bid'ah allazi anu yad'u ngajak lagi mubtadi ila bid'ah kana bid'ah wa yaz'amu dengan ka ieu mubtadi annama kana setuna perkara yad'u anu ngajak ieu bid'ah dari rekana ieu mah hakun eta hak bahwa kan terimun tadi sababun eta ngajadikeun sabab li riwayat awal dipikeun sasara makhluk pasyaru atau kabarengan mubtadi mutadin ngaliman pal istibabu fi ilhari bumdi wa muadati pal istibabu atau arisunah dari bukti bila mertelakan nikahnya wa kamu tadi, wa muadati dengan musuh kamu tadi, wa intifai dengan penggantian ultimum tadi, wa takhiri dengan inakan kamu tadi, wa tasni dengan gorengkan alih kamu tadi, bibit arti karena bid'amu tadi, wa tanfirin nasi dengan wa pentajama-jama abur gening. Ini wa pentajama-jama anu timum tadi, asyadu esalawibang. Poin salama jalamun uluk salam dia mubtadi fi khalawat inna nyorangan palaba tak teu aya madarat ana tafjirodi jawabi ku ngabalikeun jadi ku ngajawab teh palaba tak saya madarat tafjirodi jawabi ku ngabalikeun jawabna ieu salam salam. Poin alimta jalamun nyawa anjeun anaknya rodok kana balieur anu timun tadi wasukuta jeung resek. An jawabi tina ngajawab salam kamu tadi. Yuqabyu eta ngagorengkeun i'rad fi nafsihi dina atena mubtadi bid'ah atau kana bid'ahna mubtadi wa yu'athiru jeung napakan i'rad fi zajri dina nyidah kamu tadi. Pakar pun jawab tarik tinggal ngajawab awal lahir tamat. Karena jawaban salam ini karena jawab salam baik karena sanajan sabuknya jawaban salam wajiban eta wajib paya kutu tah eta gugur khobar tinalian li anna jawaban salam wa in kana wajiban paya kutu tah eta gugur ya jawaban salam di adna guardin ku panglewihan napa maksudan tihi anu era tetap dina ieu adna guardin maslahatun ari kamaslahatan ataya sutok yang gugur ia jawaban salam di kauni irtani ku sabab kamu kira manusia silhamami eta diresi au pikodoi hadasi atau nyumpana pangabutuna intan inyesi wa gordu zadri jeung ari pamaksudan juga kamu eta lebih penting nabi amrodi timbatan ieu pikiran kang pamaksudan poin kana lamun kabuktian yang mubah tadi di malain eta tetep dina kumpulan pasar pun jawab tarik tinggal jawab awal utama tanfiron karena ngaburkeun penyawakeun linasi kajaman jama anu timum tadi watak dian jeung ngagorengkeun li bid'ati kana bid'ana mubtadi fi ainin nabiran paningan nasab
Wa qadar al-awla kapwa isani ilaihi wal i'anati lahu. Wa qadhalika jeung nya kitu saperti wa qadhalika seperti taraku jawab al awala hari anu utama kapwa insani eta nyedah gawe alus nyeun kalusan kapwa insani eta nyedah gawe alus ilai kamu tadi walianati jeung nyedah nulungan ini kapwa insani nulungan lau kamu tadi la siamar sumawana tima dina perkara ya haru anu perkara ieu emak dia kalau kita malu wala kana terus ngandau salam man sajama intaru anu nyentak ieu man sahiba bid'atin kajang ngalugan bid'ah malah asamin man sallallahu ya Allah bukan kana man amnan kana keamanan jadi kesian kana keamanan wa imanan jeung iman aman jeung sajama ahan anu ngahinakeun ieu man sahiba bid'atin kajang ngalugan bid'ah amanahu tanya lamatkeun ka man sallallahu ya Allah yaumal faza'il akbari dina poean kasagetan anu gede paman desa jama alana anu ngalemeskeun omongan. Paman desa jama alana anu ngalemeskeun omongan ieu man lauha sahibu bid'ah. Wa qomau jeung ngamuliakeun ieu man ka sahibu bid'ah awala kiau atau patepung ieu man ka sahibu bid'ah dibisirin kalawan dia budi. Pakodis taufa teh sungahinakeun ieu man di kana perkara anzal geus nurunkeun sallallahu alaihi Allah ala Muhammadin sakanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mubtadi'u eta jam gawe bid'ah al-amir bodo allazi anu layak biru kawasa ilazi al dakwati kana nanca. Walayu popo jeung verifikasieun naon al-istidawa turut di kaya lagi nabi mudayaan. Pamru tari perkara itu mubtadi'an ami ahwanu eta lebih enteng. Pal aula kang utama Allah yuqobaha eta yang bisa digorengkeun. Allah yuqobaha eta yang bisa digorengkeun ieu mubtadi'an ditaglibi ku ngasarkeun omongan wal ihanati jeung ngahinakeun bal yutalaqabu balik tak dialus-alus sahabi ieu mubtadi'an tadi yang mengatakan timno sidang nasihat paina kuluba awami karena saya tidak pirang-pirang hatana pirang-pirang yang bodoh tarif mutaqallubi etan gantan bulan malikna Pailam yanfa kalau bermanfaat tahun anu sing nasihat wakana jeung kabuktian sing nyerobi etap dengan balieur anu mubtadi mudariwan naon tasbihun ngagorengkeun libid anti kana tidak anak mubtadi'an ti aina panina mubtadi'an tak kada tak narima kuat non al istibabus sunat ati kukuh mah tak kada narima kuat non al istibabus sunat nya rodina balieur wa in ulima jelamun dikanyaukeun naon anna dalika sayatun itu ihron layu asiru eta penampakan ya ihron di mubtadi'ani ijumudi tabi karena dia sahabat itu mubtadi'ani warusui asli jeung tumantep partai kadanana ieu mubtadi'ani fi qawbina kana ieu ngani salnya rabutanya balieur awala lebih utama di annabid adabid di dalam yubalang di mana-mana teu dipuara dan naon kita dia yang ngorengkeun kana bid'ah kata sumaramah ieu bid'ah baina khalqi ana makhluk wa amma jeung walata naon pasarua karuksakan ieu bid'ah wa amma asi jeung anapun ari jamal maksiat dipilih ku pawen asi mamali jeung sedekna pawen asi labi tikori lain ku pawen asi palaya lusa eta tekosnya asi imma ayakuna bohyan kami asi biaya tiya ta'za eta ku sekira menang silarabi ku asi sa'udho sahabar urusan di asi kalboni seperti bali mual basbi dengan dasar wasyadatin zuri jeung saksi bohong maksudnya kian bohong jeung saksi bohong wal gibati jeung ngupas
Wa tadribi jeung nyerikeun bayan nasi ada jama-jama wa masih jeung rumpang bin nami masih kalawan ngadu-ngadu. Paham kalian jeung terangsang pantara ya dul milah. Aukane mimma la yuktasaru alai wa yu'zi ghairahu. Kata imma kayyakuna biayatu yata'azzabiyahu Al-kana atawa kabuktian ia amal amalihi atau pilih Al-kana atawa kabuktian ia amal pagawaian kalau yang asik mimma etat sina sapalina perkara layuk tasar wana trimuntuaskan ia alaihi kasih wa yu'li jenyelaraan iya Barau kasalian ti asi. Wazalika yan qasimu ilama yad'u ghayrahu ila fasadi. Wazalika jeung ari tu ma la yutasaru yan qasimu etana maka bagi edali lama kana perkara yad'u anu ngajak ye asih lama kana perkara yad'u mengajak ya asih mereka nabihi umat mereka wa kasalian fi asih ngajak ila fasadi kana karuksakan kasohibil makuri seperti zaman ngobogaan warung aras alazi anu ya ngumpulkeun ilazi bainar rijali wan nisa'i wa yuhayyu ujunyawiskeun ilazi asbab syurbi kana pirang sabab nginum wa pasadi jeung sababna karuksakan dikawiskeun li ahli pasadi pikir ahli karuksakan aul ayan atawa ngajak ieu asih warga ieu asih ila pilih kata asih alladzi seperti jama yasrabu anu minum arak ilazi wayazi bin zina ilazi wa hadzal ladzi jeung ari jama layan anu ngajak ilazi wa ilazi imma ayatuna eta boyan kabuktian naon isna maksiat na ilazi bikabiratin eta kudu sagede au bisogiratin atawa kudu salati wa kullu wain jari sahaji fa imma ayatuna ta eta boyan kabuktian ieu kullu wahid musirron eta ngalanggengkeun alaikan isyan au goero musirin atawa saya ngalanggengkeun fa di taksimatu tarif pirang ngabaikeun ya tahassulu eta narima hasil ari taksimatu tarif pirang ngabaikeun ya tahassulu eta narima hasil min hasil ya di taksimat naon salah satu aksana pirang bagian walikul listismil ya ketiga saban-saban bagian min hasil salah satu aksan rutbatun ari martabat ari martabat wa ba'dika jeung ari kapalina yerut bah asadu etali banget nimba din tiwas lain walana luku jeung tengambah kuring bil kulli maslakan wedan walana luku jeung tengambah kuring bil kulli kata kabehna maslakan kana tempat ngamalna saeji al-qisma awalu al-bayi wawali qisma awal asyadduha etap panglewi bangetna ia salah satu aksan ma etap perkara hobar bila qisma awal
Mayat perkara ia kabararu anu menang madarat ni ko ieu emak sana sigama-jama. Kagumi wal wasdi wa ta'ati zuri wal gibati wan namimati. Paha ulai tah ari itu zalim. Tadi lapung kayak zalim, gosip, banyak syahid, mungtab, naman. Paha ulai kaitu zalim, lah zalim gosip. Al-aulat etak hari anu utama, al-irodu etak ngabalir, anhum titu zalim ilah. Patar kumukola totin jeung tina nyampurin zalim ilah. Wal intibandu jeung murangkan kajiri kumaha henteu muamalah. Wal intibadu jeung murangkan an muamalatin tina muamalah saetu zalim ilah. Li anna ma'siyata karena maksiat sayyidatuna banget. Ima dina perkara yarji'u anu balik ya ma ila ida ya khalqi kana milaraan pamanglu summa hakulai ulai ari tu zalim Allah yang qasimuna eta maka maya baina ila man tajama yarji'u anu ngabalim ya man itimaina terang-terang getih mayan sabat wa ila man jeung tajama yarji'u anu ngabalim ya man ila amaina terang-terang benar. Mereka dasar wa ilaman jeung kajama yang bimu anu ngadolim ieu man fi a'radi nasiran perang kehormatan empat kehormatan wa ba'duha asyaddu min ba'din wa ba'duha di hari sapalina ieu zulumat limakum tina yadlimu fitima yadlimu fil amwa yadlimu fil a'rad zulumat asyaddu asli banget mimba bilhadai. Kalau istibabu dari sunat siyanatin bilangan hina ka iya dolim ilah walanya rodi dengan balir anhum dolim ilah mu'akkadun dikukuhkan, dikuatkan sunatnya dikuatkan jiddan kakidah pamama kana jenis sama sakabuk ya ijama ya tawakal ya ngarat-ngarat ya ijama ya nasi tina hina Zajron kana nyegah laumul dolimilah awali gorim atau apanya dolimilah karena kan kabuktian non al-amru perkara urusan fihi intipihanya fihi yahana akada kabar kana akada eksalawi kuat wa asyadda banget asen kaduana sohibul mahuri eta jamat anu ngabogaan warung arak allazi anu ilayu nabi sekalilazi asbaba pasani karena serangkang sabab nakartakan wali sahilu dengan gampang sahilazi turukau karena serangkang yang nyepasan gampang sen ala falgi kamahmu fahadha layu di fahadha dari sahibu mahur layu di etat sembilara alihadha al-khalqo kamahlu pirunya mengira khalqo kabeh walakin yahsa lisu jangan tetap pina akewat atau pet jangan tetap nak katopet dipilih kupaya sahibu mahur naon dinuhum agama ya kala kita deh lain kana lamun pembuktian ya sahibu mahur alawis kiridum kana tempat kana masukan ariga ya kala kita deh bahwa karya sahibu mahur qaibun adalah bina awal tidak sahibi walakin dia tapi sahibu mahur aku eta ente minu tibatan awal lain nama maksiat karena itu nama maksiat baina abdi wa baina Allah taala ila abdi aqrabu lebih dekat wa min hayatu innahu jeung tina sakiran sayatu sahibu mahur muta'addin ayatan ngaliwat ala jumlatin lana ila berkata sahibu mahur awatan sahibu mahur syadidun banget berat wa hadza ja'ariya innahu muta'addin ayat bendai yang tadi asal mistikeun ngaza ariana ka kana nginakeun wal irodu dengan balir wa muqatta'ata jeung mugatkeun wa tarkan jawab salami jeung ninggalkeun jawab salam ida dunne di mana disangka naon anna fihi saya kuna adalah satunya taraka jawab salam
Nauan ayat sawana minanya tajri itu nyegah lau kasai dia mahur awali dari atawa kalianti sedua mahur. Asal kodena alladzi eta jamak yasuku anu pasek ilazi tinafina wak manazi. Isur bihomri ku minum arak au tarki wajibin atawa niyakeun perkara wajib. Au mukorofati mahdurin atawa mukoro mahdurin atau ngalakonan perkara cegah atau ngalakonan pencegah yausur tangku mahdur ukalazi fal amru kari perkara urusan pilih ladiyat suku ahoku lebih enteng walakin najat ladiyat suku pi waktu mubasyaratina waktu ngawasai ladiyat suku insu dipas walakin tengah dia suku ilmu basyarat dan waktu melakukan nandangan dia suku ini sudah dalam menipahian ila dia suku dibuka wajib naon man nyegah salah dia suku nyegah nak dina perkara yang tani angari bakal cegah ila dia suku di emas yang dari makatena anu tina mahzur masdur walau bidarbi jeung sanajan kulit tengah nidahan wal istifat jeung ainakeun lain nahya karena saya nyegah an yang munkari wajibun eta wajib wa idza parawa jeung di mana menarapian ieu ngadiat suku minut tina mahdur lima jeung dikanyakeun non anna dalikat mahdur min adati eta tina adatna itu ladiyat suku bahwa berladiyat suku mustirun eta ngalanggengkeun ari kana dalik kali kemadur kan. Paling tahap pokok dalam menerima nyata naon anak musaus itu dengan nasihat kala dia suku. Itu dengan nasihat kala dia suku yang mau eta bakal nyegah ieu nusha grup kalazi ani audi film balik deui kana mahdur wajib sang wajib naon anu sunah nasihat. Wa ilam ya sangat op jeung lamun teu narima nyata ieu anak mushahu jamna walakin naujian tapina si jama kana esda kudu si jama yarji eta ngarap si jama al afdalu utama anusu eta nasihat wal zadru jeung nyegah eta nasihat jeung nyegah nasihatna ditalifi kalawan halus au taglidi anusu eta nasihat wal zadru jeung nyegah jeung di salah tupi lamun penarima nyata di alfianan walakinau kana yardu fal abdul anu tuh sangatnya wal zadru jeung nyegah nasihat nyegahna di salah tupi ku ngalus-ngalus ku ngalus-halus audit tamlizi atau ku ngasarkeun omongan. Yen kana lamun pabuktian naon wa ieu tamliz al anfaat eta anu leuwih manfaat. Pamal i'radu tah anapun ari ngabalir an jawab salami dina ngajawab uluk salamna ieu ladiyat suku wal kapu jeung nyegah an mukhalafati dina nyampuran ka ladiyat suku aya tuju lamun sekira dikanyaokeun naon anaus satuna ladiyat suku ieu siru eta bakal ngalanggengkeun ieu lagi wa anna nusa jeung satuna nasihat atapkeun kana anau yusir jeung satuna nasihat lae saatan teu nusa jantung eta ngamanfaatkeun ieu nusa ukala ladiyat suku pahaza fihi nazrun pahaza tah eta ikon fi eta bihaza nazrun ari pembicaraan khabarna itu fa amal iqradu andal sami wal qafu an mukhalafati pahaza eta iqrad fi eta bihaza nazrun ari pembicaraan wa sairul ulama jeung ari kalakuan pirang-pirang ulama piraya iqrad mutalifatun beda-beda.
Wa fajr kawan saya anna zalika eta tada i'rad ya talifu eta beda-beda yudalik di tilapi niat rajuli ku beda-beda niatna beda-beda niatnya jenazah. Pain dahaza tah dinanalikana iya talifu di tilapi niat rajul. Yukol ucapkan naon al-amal warikiran amal bin niat eta kupiran kanya. Kirisi karena ada tetap dinawalas. Wan nadri jeung ningali di aini rahmati kalawan paningali di kawalas rafal di kamaluk. Naon ari sawarna dina tawabu dina tawabu. Wa fil anfi jeung ada tetap dina keras. Wa iradi jeung balieur naon ari sawarna dina zandri dina nyegah. Wal mustafa jeung ari ang dipentapat wa fi daya irad. Al-qalbu eta'at. Fama yarohu amyala imahu wa muqtado tabi al-awla biduhu. Fama ta'ari perkara yarohu anu ningali isijama ukana emak. Amyala kana lebih condong ila hawa kana hawa nafsu natijana. Pamuqtada tabi jari mistikeun kuatak natijana. Fal aula sah eta hari sama didu eta lawana ieu mayarahu. Iz qad yakunu karena terkadang kabuktian. Naon istifapu naina kana tijama wa anaku jeung keras natijana. An kibrin eta tina takabur. Wa ujbin jeung ujub wa tizazin jeung enak-enakan di area uluwi kumertelakeun luhur wal idlali jeung kumanda tatagenan jeung tatagenan disolai kana soleh terkadang nah hina keuna nasi jama keras nasi jama kajama nu pasek terkadang dijieun tina takabur, dijieun tina ujub. Ngarasa enak kumertelakeun luhur, tatagenan kana soleh. Wakor yakun jeung terkadang kabuktian naon ripu welas nasi jama anu mudahanatin eta tina antepan. Wastimalati qawabin jeung nyupri sondong atau nyondongkeun hate. Lia wasuli karena tepi dihikuye rituhu ila gordin kana pamaksudan. Au li haupin atawa karena sieun minta siri satihi. Au li haupin atawa karena sieun minta siri sati tidak napakan rastahana isjama. Wanu proti jeung nyawana si jama. Kabur teh nyawa si jama bikinna kaungan mali atau hartabana. Didonin ku salab sangka paling deket oba dina akan tahu. Wa kullu zalika jeung ari sakabehna itu qad yakunu muraddadun tribulak balikkan ala isyarat syaitan kana pirang-pirang isana setan. Obaidun jauh an amali akhirat tina pirang-pirang amanah ahli akhirat. Pakullu rajibin tarisa kerja meresapti amal dini na pirang-pirang panggawean agama. Sakul meresapti amal dini mujtahidun fi nafsihi. Mujtahidun ayatan hati-hati ma'ana fitar termikul rajib. Hati-hati fitar sisi penaliti anhadin dakoiki tina iya terang-terang perkara lembut. Wa muraqabati hadi awali jeung ngalingakeun ieu terang-terang tingkah. Wa qabu jeung arihat wa qabu al-mufti fatwa. Fihi dia kullu ragib. Wa qad yusibu jeung terkadang meneran dia kullu ragib. Al-haqqa ana haq.
ijtihadin na ijtihadna ieu kullu ragib. Wa qad yukhti'u jeung terkadang nyalahan ieu kullu ragib. Wa qad yaqdamu qadima yaqdam. Wa qad yaqdamu jeung terkadang maju ieu kullu ragib alat tibah hawa kana nuturkeun hawa nafsu kullu ragib. Wa huwa dari ragib alimun kana ditanya tibah hawa. Wa qad yaqdamu jeung terkadang maju ieu kullu ragib wa huwa bari kullu ragib dihuknya gurih ku sabab hukuman katipu. Don nun nyangka ana ka kullu ragib amilun ana ilahi karena Allah wasalikun dan ngambang atau nempuh pariko akrati kana jana herat. Wasayati jeung bakal datang naon bayan hadhihi dafaiti mertelakeun ieu terang-terang masalah nemu di kitab Al-Guri na kita mertelakeun gurur katipu nyen rubiya muhlikati tina saparapatna terang-terang ngarusak. Kaya dulu dinukeun alasan fikir amri kana nyentengkeun perkara urusan. Ieu sisi dia tasik al-qasiri anu biasa dinapase al-qasiri anu wungkul kasorangan merintas kasorangan allazi anu huwa allazi hadisku bayana abdi etat ana Allah wa bayna Allah jeung amna Allah naon na perkara tuya kayyana ayana anna syariba khamrin sayyiduna jangan maraf duriba tadi tengah ia syariba khamrin bayana ya daya salam antarna bayana salam marotin kalawan pirang-pirang maikan bahwa jadi syarif yang udah eta balik ni syarif yang baik pakola perintah sahawahidun zaman sahizi na sahabat itu sahabat la'anahu muga ngalanat kasyarif Allah Gusti Allah. Ma'arina wana perkara aksara eta ngarobakeun ieu mah. Nah, kana perkara ya sarobana minum ieu syarif. Aqala tulinya dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La takun ulah bukti anjeun. Aonan eta nulungan li syaitan ka setan ala hitam ngalehkeun anjeun. Aolat don atawa kana lapan jadi nggak ada Rasulullah kana lapan ya taskeun kana latakun ya ini aulad dan atau kalapan haza anu ari ieu latakun kaonen maknahu eta maknana ieu lapan wa ka'anna hadza jeung saya sunah ieu la takun atanapi hadis mangga la takun isyaratun eta isana ila anna rifqo kana ngawelas awala eta sama minal anafi tibatan keras wa taglizi jeung ngasarkeun omongan bayana sifati areta mertelakeun pian sifat al-masrufati au ditaraskeun iman di jana taru anu milih anjeun suhbatau kana sosobatan kayeuna nyelam kudu nganyaokeun anjeun anu kana satuna kalakuan jeung tingkah layak nu era teh pantos disubati pikeun sosobatan ka 10 ini sampai manusia saban manusia qala parantos adalah salam al-mar'u al-hijana ala dini khalili kana tepan kana agama maka yinahu kalau yandur aku kuningali sa'adukum salah tidak ranjen kabeh mayan kajama yuqalilu anu asli-aslian iahad ayyman atau kuningali sa'adukum man kajama yuqalilu asli-aslian iahad ayyman wala buddha ayyatamayaza bihisolin wasifatin yarbum wala buddha jeung mesti ayyatamayaza yang narima beda insan
Bihisolinku pirang-pirang perkara. Wasifatin dan pirang-pirang perkara. Yargobu anu resep yusijana bisa babiya kusada yuswa isuh bati dina sesobatan atau dina ngarejengan. Yang sesobatan tak insan. Waktu sarotu jeung disyaratkeun naon teu kahisol itu pirang-pirang perkara. Ya sabia fawaidi hitung-hitung pirang-pirang faedah al-matlubati al-sutri minas subati tina sobatan makna syarati syarat eta perkara la buda mesti minute ieu mah lieu wasuli sarana tafsir ila maksud Fadil idopati tangku disarandekkeun dinisbatkeun ila maksud kali maksud Tahu pertela naon asyurutu pirang-pirang syarat. Wayu labu jeung disupri minas suhbati tina sosobatan naon pawa itu diniyatun wa dunyawiyatun. Amma dunyawiyatu anapun ari faidah anu bangsa dunia pakal intifai saeta saperti nyalap manfaat dia malik kana harta banda awil dari atawa kana kaungan kaum mujaron dia istinasi atawa wungkuna nyalap petak ngalap petana dia menjadi kuning nyari wa mujaron ijilna tanggaan walaisa galika min agrodina walaisa jeung lain naon dari dunyawiyah min agrodina eta tina material rea wa amma diniyatu janapun ari faidah anu bangsa agama kata supaya disambut eta maksud kumpul kiri dunia ayat deui naon agrodun pirang-pirang pamaksudanmu kami pasunan beda-beda bismillah karena eta tinanya agrod mukhalifah al-istifadatu arina faedah ini tinanya mu'amil amal paminha jeung eta dengan agrod mukhalifah al-istifadatu arina faedah minajai tinagaungan tahasunan karena gawe arakaan atau pinariksa. Tahasunan karena gawe arakaan di kuidah antiza iman tina milarajana. Ia syawisu anu ngariwahkeun ieu man alqaba kana hate waya suduk jeung nyegah ieu man anu ibadah tina ibadah. Paminajeun eta kirasa agrod mutalifah istifadatu mali ari ngalap faedah kana harta banda. Lir iktifai karena ngalap cukup bihi uyuna ngalap cukup angkanya awqati tina ngamarekeun pirang-pirang waktu ieu salah bieu kuti ieu apa muatan pamina jeung eta agron al isti'anatu ari menta turun tia muhimmati dina pirang-pirang perkara penting saya kuno atau kabuktian dina mukan ieu muhim mudatan eta jadi kawisan dia maksudnya pirang-pirang musibah kekuatan jadi kekuatan soalnya pirang-pirang tingkat amina jeung eta agron asabar ruku ari ngalap berkah di mujarradi duai kuwungkeun ngaduai amina jeung eta agron inti lurus sapaati ari ngadago sapaat ajaran pokor kala teh sejeusna dawuh sabak disarapi ulama salaf istaghfiru kudu memperbanyak aranjeun kabeh kudu ngalobakeun aranjeun kabeh dina ikhwan pirang-pirang dulur. Fa inna likulli mu'minin karena saeutna eta pikeun sabana iman sapaatan aya nulungan. Pala Allah tak buah-buah anjeun tadkhulu eta asup anjeun fi syafaati akhika dina syafaat dulur anjeun. Waruwiya jeung digayatkeun fi ghoribi tafsiri. Waruwiya jeung diriwayat dan fi ghoribi tafsiri dina tafsiran Ahmadiyah fi qauli dina dawuhan Allah taala wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yaziduhum min fadli wa yastajibu jeung badanan Allah alladzina sajama-jama amaman alladzina kami wa amilus alladzina kami as-solihati kana amrus karena tidak aman alus wa yaziduhum binaman Allahum kaladzina kabeh min fadli tidak anugerah Allah diucapkan naon qala apan qala diriwayatkeun fi ghoribi tafsir naon qala apan qala ngadawu ba'dul mufassirin
Yasfa'uhum bakal nyafaatan tanulungan. Yasfa'um bakal nyafaatan Allahum kaladina kami keikwanihim diperhatikan durun ladina kami sayudah kiluhum kulina subhan Allah. Sayudah kiluhum kulina subhan Allahum kaikwan kami. Jannata kana surga mau besar kana ladina kami wai perintah kenaon izanggo paro di mana-mana nyampura salu si Allah lihat kami Allah syafaat nulungan Allah fi iwan diperhatikan dulu rakyat abdi. Walidalika jeung karena itu ruya fi 2000 kasir asa ngagegere nanurkeun asal dari saja matun jama loba ina salapi tinggal masalah salah subat ikan sobatan wal urpati jerukun wa mukhala putih campuran wakari demikian wa jamaah kabeh al uzlata kana uzlah wal infiroda jeung nyerangan pahadihi tah ari ieu tawa idua mazkur itu etap pirang-pirang faidah. Etap pirang-pirang faidah. Tasani anu narik naon kulu faidah tin saban kalana faidah surutan kana pirang-pirang syarat. La tasul anu mabikati ieu faidah illa dia ain sarawani surutan. Wanana jadi kuring nu pasin wa eta bakal ngarinci kuring kana surutan. Gitu. Karena jadi kuring nupasna eta bakal ngawin kuring kana surutan. Amma ala jumlati. Anapun ari pirang-pirang syarat atapan abimana. Jadi amma syurutu ala jumlati. Anapun ari pirang-pirang syarat atapan abimana. Payan bagi ayat penting naon antakuna an ayatuna yang kabuktian iman ada satijama. Tuhiru anu milih anjen suhbah tau kana kesobatan kaman. Penting naon suhisalin lima pirang-pirang kata. Ayatuna kaya kemujenan asilan ayat boga asal. Asana huluki anu halus jadi pakartina. Wairok pasikin Wesarian penepasek, walamum tadiin, dan sejaman gaya bintang, walap kaisin, dan sejaman kadang ala dunia, kana dunia. Amma aklu anakwan ari asal, bahwa saya tari aklu, kok suunali esok wana kabannya. Bahwa aklu, al aslu esa asal, pokok. Akal tekstur pintar. Salah koero atau saya kalusan tapi suhbati ahmaki dina sesobatan kajama anu kumprung tebodo. Salah koero atau saya kalusan tapi suhbati ahmaki dina sesobatan kajama kumprung. Fa'ilal wahsati sah kana resah wal qati'ati jeung pegat. Turja'u dibalikeun naon akibatuha balu karna ieu suhbat wa ahmad wa in tola jeung sanajan lila ieu suhbat wa ahmad. Maksudna mah balu karna suhbat wa ahmad balikna teh kana wahsah qati teh. Sanajan lila sobatanana. Wala parantosna dawu Saliyun radhiyallahu anhu para tashab. Nah ulah ngarejengan anjeun sobatanna langare dengan anjin akhol jahli. Akhol jahli ka dulur anu bodoh. Wa iyaka jeung kurusieun anjeun wa iyahu jeung wa iyaka jeung kurusieun anjeun wa iyahu jeung wa iyaka jeung kurusieun anjeun wa iyahu jeung kurusieun kana itu akhol jahli. Pakam tah pirang-pirang min jahilin tiga bodoh. Arda anu ngaruksak ieu jahil. Haliman kajam anu hiling.
Ina akhohu dina waktuna duduluran. Dina waktuna duduluran iya halim di kajahya. Yukosu dikiaskeun sa almaru diakurkeun samari jamak bil mar'i kajang kajian. Ida mar'u makna zaidah. Ida mar'u di mana-mana ngabarangan lempang. Ida mar'u di mana-mana ngabarangan lempang. Ida masa'u tegasna ngabarangan lempang ieu mar'u deket. Oh, kana mar'i dia mar'i. Masa'u tegas ngabarangan lempang ieu mar'u ka mar'i dia mar'i. Walis saya dia tapi jadi disebutkan menasai tina persayan makoyisu ari pirang-pirang. Makoyisu ari pirang-pirang ukuran. Wasbahun jeung pirang-pirang sarupa. Waliya qadi jeung tepikeun hate al qadi kana hate dalilun aradukeun. Inaya kau dina waktu nak tepung iya qadi nu kahiji nu kana qadi nu kadua. Kaifa kumaha telah oero lamun eta mah kitu. Kaifa kumaha telah oero. Wal ahmaku jeung ari jama anu bodoh nu kumbrung teh qadiya durruka eta terkadang madarat tan ieu ahmak ka anje wa huwa bari ari ahmak yuridu eta ngamaksud ieu ahmak nat ata kana mere manfaat anjeun wa anak ata jeung rumen ka anjeun mina itu laya di tina segala penyoyi ahmak. Walidalika jeung karena itu qad iya durruka kolang daun sansahnya ini saya tuna kuring la amanu eta teu ngarasa aman kuring. Ieu teu ngarasa aman teh sieun. La amanu eta yakin la amanu lam tidak jadinya. La amanu eta yakin ngarasa aman kuring ieu teh sieun. Eta yakin ngarasa aman kuring yin aduin ti musuh asinuin anu boga akal pinter. Pakopo jeung sieun kuring kholan ka kasasi. Ya antari anu datang ka ieu kholan naon junun gelo. Pal aklu tah ari akal. Panun wahidun eta warna anu saidi. Wa tariku jeung ari paya akal. Adri eta pa adri. Adri nyaho kuring. Para sudu kulinalinya keun kuring. Wa jununu jeung ari gelo ununun eta pirang-pirang warna. Walidalika jeung karena itu wal ahmaku qad yaduruka kieu sakeun naon mukoto atu ahmaki. Mukoto atu ahmaki ari megatkeun ka jama anu kumplung bodoh kurbanun eta gawe kades ila Allah. Wa qala ta'ala anadru ari ningali ila wajhi ahmaki kana raraina jaman kumplung bodoh kopiatun eta kagorengan maktubatun dituliskeun. Wana ni jeung maksud kuring dia akili ku akia allazi kajama ya kamu anu mahan ilazi al umuro kana pirang-pirang perkara. Alama gitu nya dia mahia. Alladzi kajama ya kamu anu mahan mengerti yaladi al umuro kana pirang-pirang perkara alamat netepan kana perkara hiya alawi umur alai eta netepan kana ieu mah alamat netepan perkara jadi umur eta mah Muhammad imma binasi boh dirina yaladi wa imma idza fahima jeung moh di mana-mana ngarti yaladi
tamat husnu khuluqi.